Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadaya anu dipikaorot ku simkuring. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu dimana dina kasempatan ieu urang sadayana atos dipasihan kesempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu dipikahormat ku simkuring. Henteu karaos tos genep taun geuningan urang aya di hiji kota Bandung. Anu disebatkeun nuju nuntut elmu, ayeuna sakedap deui salaresna urang sadaya teh bakal papisah ti sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku Bapak Ibu guru tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu hal anu positif sareng aya manfaatna. Sanajan ayeuna urang diajar teh kabatas ku ayana pandemi COVID-19. Alhamdulillah Bapak sareng Ibu guru tetep masihan wurukan sareng sumanget ka urang sadayana. Mugia pandemi ieu enggal rengse. Kaayaan normal deui sabihara-bihara. Amin. Ibu sareng Bapak guru anu dipihormat, mugia amal sareng ibadah Ibu Bapak guru anu tos ikhlas ngajar urang sadaya sina pinter, kenging wewelasan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin nu dipihormat, sakitu heula ti abdi anu tos ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang leuwih neda dihapunten ku sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.